akhlak urang jeung Allah, urang mah tanpa daksa, hidup dihidupkeun ku Allah, maot dimaotkeun ku Gusti. Maka urang hidup nuturkeun ka hayang Allah. Sok, urang hidup nuturkeun ka hayang Allah apa ka hayang urang sih, Pak? Hayang Allah ka hayang urang? Ka hayang Allah lain ka hayang urang, da ka hayang urang mah budak. Urang ya hayang mah kopi itu tapi da. Geus we kumaha Allah bupa urang teh hidup nuturkeun ka hayang Allah. Kuring rek nanya ka urang dieu. Ibu bapak urang Cijangkar lamun ditaros sadayana hayang miskin hayang beunghar. Jawabna pasti hayang. Urang mah sadayana hayang beunghar. Hanya baginda Nabi yang hidupnya ingin miskin bupa. Dugi ka Kanjeng Nabi mengadoana ka Allah, ya Allah ya Rabbana Allahumma ahdini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa mitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, matikanlah aku dalam keadaan miskin ya Allah. Lamun ieu doa dibaca di araminan moal. Pemenda miskin doa. Urang mah kabeh ge hoyong beung. Tapi nu miskin aya apa henteu? Seueur apa henteu? Tanya nu miskin, aja akang. Naon? Ari aja akang hirup hayang miskin hayang beunghar, jawabna pasti naon? Hayang beunghar atuh, tanya deui, kunaon atuh kalah miskin? Mane hayangna beunghar tapi kalah miskin? Kalah bin. Sabab urang hirup lain nuturkeun ka hayang urang, hakikatna nuturkeun ka hayang Allah. Hoyong panjang umur, penuh umur. Urang mah sadayana ge hoyong panjang umur. Hoream keneh karena maut betul Pak. Jangankan orang kaya, jangankan jalma beunghar Pak, nu balangsa, nu miskin, nu sangsara, ngadoana ka Allah minta hayang panjang umur betul. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Padahal cek kuring Bu Pak, nu balangsa mangadoa ka Allah tong minta panjang umur. Aku kumaha lamun diijabah ku Allah, leuwih lila meureun balangsa. Ngadoa mah hayang berkah salamat we nya. Najan urang hayang panjang umur, cik Allah kudu panjang umur. Teu saeutik jalma hayang panjang umur, nepi ka geuning saeutik dibawa ayeuna ka dokter pribadi. Dokter pribadi teu narima, ieu mah kena ditanya ka RSCM, dibawa ka RSCM. RSCM teu narima, nepi ka dibawa ka Singapura siga singoal bahasa putra. Ari PT nganon maot di ditu hayangna panjang umur, cik Allah kudu panjang umur. Jeung teu saeutik jalma nu hayang panjang umur, cik Allah kudu panjang umur. Panjang umur we Pak. Simkuring ngaji ka daerah Karawang nyaritakeun kautamaan Mekah Madinah beres ngaji aya aki-aki ngabuku ceres. Umurna 85 tahun abah kunaon ceuri. Pokona abah mah harapan abah hayang maot di Mekah. Pokona abah kudu maot di Mekah. Tapi kalieur anak-anak maradi dapat kumaha cenah ieu teh abah teh lagi kolot ieu mah hese diubarana. Lamun geus makakeun ka ditu makakeun ka ditu cenah pan hese kan lempang lagi geus. Atuh nyewa mah gotongna cenah. Gotongna dua abdikeun di luar ka ditu geus daftarkeun we umroh ka ditu daftarkeun umroh. Ninggal waktuna mangkat umroh. Masyarakat turun da kasepuhan. Tapi ka camat ge turun tangan diumumkeun sampai ka ayo para wargi sadayana masyarakat. Urang anterkeun abah urang kasepuhan urang sadayana rek angkat umroh ka Mekah. Ayo urang anterkeun ku sadayana hitung-hitung anterkeun ka kuburan sabab rek paeh kitu. Eta naik kana mobil digotong, turun na mobil digotong, naik kana kapal digotong, dah hese lempang. Geus kolot turun na kapal digotong, geun toa digotong. Cuk nu ngagotong ya aki-aki rah rek paeh. Gotong kumaha ieu bingung cenah ka. Geun toa digotong, cuk nu ngagotong urang paehan we. Lamun dipaehan urang ke urusan jeung kepolisian dieuh di dieu mah. Iki sos wah dieuh geus antapkeun ku maklumna we balik deui ka dieu. Hayang maot di ditu remote sama di dieu. Naon sababna? Urang hirup lain nuturkeun ka hayang urang, nuturkeun ka hayang Allah. Jadi keakhlakan jeung Nabi kitu. Mun urang hayang senang, kita ikuti maunya apa Allah. Ngan urang mah diparentahkeun teh nyareat, diparentahkeun usaha.
Ari hasil mah nuturkeun kumaha Allah we. Tapi aneh ibu bapak, ongko urang hirup nuturkeun ka hayang Allah, tapi masih keneh loba jalma anu sieun keneh ku salian ti Allah daripada ku Allah. Loba keneh jalma anu nurut ka salian ti Allah daripada ka Allah. Sok ibu bapak. Jika riuh kembali gara-gara Covid 19. Masih ditaruh tuh. Ya Allah, teu ditutup ke jalma teh esek kumaha ditutup. Atunya narurut sararea eta dibang ditutup riuh deui masyarakat. Goblok pemerintah masih ditutup. Ningang dibuka areueuh deui anggar. Jalma hayang mas. Allahu Akbar ibu bapak. Nepi ka riuh gambar itu. Alhamdulillah sing kuring katulunan mulut kamari bisa keneh kang beres mulut rajab 100 panggung total. Kita pegang pamajikan aing. Untuk kemana-mana kulit dia menjedog di istiqomah. Corona negatif, pamajikan positif. Alhamdulillah beres corona teh buka-buka. Ibu bapak na urang masih kene loba nurut ka salian ti Allah. Sok sim kuring rek nanya ka ibu-ibu. Pak, bapak, ibu leuwih keneh nurut ka Allah apa ka dokter? Nurut ka Allah apa ka dokter? Sok buktina mana? Bapak didiagnosa ku dokter. Ibu didiagnosa ku dokter, dipariksa cek dokter. Punten ibu. Aya naon Pak dokter? Iya ibu teh boga penyakit getih luhur. Kaliana kan divaksin. Lapan urang Sunda. Enggak sedikit luhur. Darah ini mah urang Jakarta. Para resep ngomong Indonesia. Karena geus ngomong Sunda. Model kuring boga budak umur 2 tahun karek bisa apa-apayan lelempangan muncek. Kolot baheula mah ngaranna teh lelengkah. Halo, suku. Pak suku sedaya itu halu. Lelengkah suku. Lamun lelengkah halu kumaha jawab eta. Aya jamaah di Jakarta nya Pak Ustaz sekarang sudah bisa apa ya? Kuring bingung jawabnya. Naon bahasa Indonesia lelengkah halu? Tadi jawab, oh Pak baru bisa melangkah-langkah ulang kan. Lalu ulang kan. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi kadang alhamdulillah Pak bahasa Sunda teh. Dari simpurin pan ngomongin tadi berenang naos si kamari geus di Garut, kamari nade di Banten. Enjing kuring ka Banten deui Pak. Anjeun teu nanyakeun oge ieu mah ngabejaan. Rada keraos Pak. Wah, eta panitia tak tadi nelponan. Kiai kumaha ieu teh kabarna? Kita cek keraos teh. Cek sadaya di masa keluarga. Oh putra putri ge sami. Mohon sami menuju keraos. Ari istri kumaha? Oh istri mah raos. Kali deui ya. Eta ibu didiagnosa ku dokter, bapak didiagnosa cek dokter ibu boga penyakit darah tinggi, wayah nanya tong ngadahar daging domba, getina beusing naik, loba nu nurut henteu. Da loba pan nu nurut eta Pak. Belaan muludan loba daging domba teu nahakan saya mah. Cek dokter ulah. Cing kira-kira ku di pantangan teu ngadahar daging domba saumur hirup urang bakal hirup salirana di alam dunya moal. Waktu nama mama bersih di pantangan rek divaksin teu divaksin waktu nama mama maot sok entah rek divaksin heuh teu divaksin kitu nana dah divaksin teu divaksin pasti mah maot siga kuring Pak kuring didiagnosa ku dokter cek Pak dokter Ustaz naon Pak dokter hari Ustaz sok ngarokoknya saya mah jago karena ngarokok mah Pak dokter edan nah maksudnya orang udah ngarokok segala tak ngarokok teh bahaya Pak Ustaz bisa menyebabkan kematian ngaganggu kesehatan Pak Ustaz cek kuring hari dokter sok ngarokok tah ya tara Pak Ustaz hari Ustaz saya mah jago eureun geus ka Ustaz kumaha coba lamun pae ya tah aja teh aya korek ieu pae eta dokter sok ngarokok tara Tara urusan saya mah cing tak goreng rek nanya ke dokter nanya naon dokter nu tara ngarokok bakal hidup salilana di alam dunya moal ya moal Pak Ustaz dokter naon mah heuh nu
udun bae nu tudun ge pae cenah. Mending udun. Mending kuring. Di Cigombong daerah Cibunayut aya aki-aki umurna 108 tahun keur buludan papanggih jeung simkuring eta 108 tahun. Kuat udunna. Abang masih kene ngarokok ya, abang berdua siap wae. Rokok naon sampurna hejo. Teu dicarang ku abang ngarokok eta ku dokter teu dicarang ngarokok wae abang geus kolot kitu. Ah, yang geus leuwih 50 dokter nyaram anu. Eta dokter dulu 50 teh geus parara. Punten ibu bapak ieu kuring lain ditangga rokok lain maksudna. Ieu mah keur nyaritakeun urang teh hirup nuturkeun ka hayang Allah. Hirup paeh mah lain udun, Pak. Sok we udun mah udun gitu. Sok teu naon hirup paeh mah kumaha Allah. Lain ditangga rokok lain kade. Da tetep ngarokok mah hukumna mah makruh makana kade Pak kade. Besi di dia aya keneh kiai, ajengan, ustad nu masih kene ngarokok haram hukumna jadi imam Pak. Haram. Masih kene ngarokok jadi ini orang gelak ngarokok tapi manya sedeng mah bari imaman kieu. Jadi kali ini sekali-kali ngareh tereh geus paling biasa lagi lamun jagoan elek geusan. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, tah ieu teh ngaranna sesuai ka hayang Allah jeung ka hayang sorangan. Bisa. Hadirin rahimakumullah, tak urang mah diperintahkeun ku Allah teh usaha sateker ka bapak ka kebon, ka sawah, ka pasar, eta ge amal ibadah diperintahkeun ku Allah. Anu ka kantor mangga, anu ka pasar mangga, anu nyupiran heuh bae. Ngan cek Kanjeng Nabi, cek keterangan, cek ulama, sawabikul himam la tahrubu aswarul aqdar. Sagede-gede naka hayang jeung cita-cita urang moal bisa ngadobrakan takdir Allah. Silahkan kita punya keinginan, tapi Allah yang memutuskan. Tak akhlak model gitu pake Pak siga Kanjeng Nabi akhlak jeung Allah tong nepi ka sul adab ka Allah. Mentakan ibu lamun loba kahayang teu kacumponan, ulah ngabaeudan tangga musuhan mitoha. Allah aja kerja sama. Bapak ibu loba kahayang tong ngajauhan dulu. Tong nepi ka ina ngabarerang ka ditu ka dieu ngabarerang kana Allah aja kerja sama. Komo ibu tak kuing ditu ka ieu. Loba kahayang teu kacumpuran kade salaki tong dianggap musuh sepulah. Capek ceuk bu lamun salaki dianggap musuh capek. Komo boga imah leutik jabah heuleut. Unggal leutik unggal leutik papanggih. Di dapur aya musuh. Asup ka WC buat aku keluar ke sana sedangkan saya gede musuh. Asup ka dapur ieu musuh aya di dieu. Capek. Ieu akhlak yang Gusti Allah pake upak nu mere kahayang Allah. Nu mere cita-cita Allah, nu mere gering Allah, nu mere kasusah Allah, anu nyieun cagerna Allah, anu ayeuna mere bongbolonganna Allah, anu mere harapanna Allah, atuh penta ka Allah, balik ka Allah, tong kasalian ti Allah. Ongko urang teh dihirupkeun ku Allah, dimaotkeun ku Allah, nu mere kahayang Allah, tapi ketika ayeuna loba kahayang kakak mengkol. Mengkol di masjid, mengkol di majelis taklim. Kalakah ieu muja nu panghadeuna mah geus muja ka Gusti Allah. Tong ka sagara ka lautan ka manana balik ka Allah. Urang loba kahayang loba cita-cita ngajerit tengah peuting. Ibu teh hudang di peuting, bapak hudang di peuting nyari ka Allah. Da osok urang hudang di peuting osok. Naon? Geus baca. Geus diih katara. Atuh ombe heula imah. Tuhan ini jarok kurang di geus diih langsung sare ombe. Geus ombe katara.
make calana ada sedek geus make calana kakarak we leumpang heula eksare di WC beki penting beki karo ngaji udang ti penting ibu bapak Allah resepeun urang dibere kahayang urang boga cita-cita pakai akhlak jeung Allah yakin Gusti nu mere kahayang teh Gusti nu mere cita-cita Gusti atuh bener nyumpulna di Gusti ngan Gusti resep ka jalma nu menta ka Gusti maka udang ti penting nyari ti penting ngajerit ibu teh penting ya Allah ya Rabbana tengah penting kecemplang-cempling batur keseret ibu abdi nyaring sejajar abdi menta ka Gusti ya Allah salaki abdi teh babarikeun milik rezekina gampangkeun usahana lobakeun duitna seueurkeun artosna ya Allah abdi hayang baju anyar ya Allah lain heureuy eta lain heureuy Pak Allah betaheun resepeun digitukeun pancek Allah dina Al-Qur'an walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama zaman udah kudang ti penting mah bakal diperhatikan ku Allah boro-boro ibu bapak anu tukang sholat tukang haji tukang ngadoa bangsa we bangsa ari teh kudang ti penting mah beunangan aduh kemudian kurang beunanya jadi hadirin rahimakumullah nomor katilu pasang akhlak jeung Gusti Allah tah nu kaopat akhlak sesama manusia akhlak